bibir ibu. Kotak lomba kene jelema kamu kucai bersih tapi rahat dina bibir ngahina batur ngaledek batur nuding batur nyaci batur ngarendahkeun batur ngahina batur nah eta kucai suci lain bisa jadi wuduna putih potong. Lamun memang cai suci mensucikan ieu cai suci bibir kadara bersihkeun kucai eta. Apa? Itulah makna wudu. Lamun aya jelema nu sok wudu tapi ngahina batur, ngaledek batur, nyaci batur, nuding batur, minta batur, si eta mah wuduna kudu jero sumur. Nah, cai suci lebih ka daripada jadi kurang kasucian di sini ieu. Sedangkan urusan bibir, Nabi Muhammad pernah bercerita Salamatul insan min khifdil lisan. Salamatul jelema bisa disebutkeun ngajaga lekan. Sanajis-najis baham anjing bisa dikumah ke 7 kali make taneuh, tapi najis baham manusia mun geus ngajadikeun hate batur dengan pantal awak padeukeut, hate rujan saumur-umur, cai mana mun bisa nyeuseuk kana kanyerian batur, lamun bibir ngajadikeun batur, bibir ngahinakeun batur, naon beda jeung najis anjing nu aya di meletah anjing. Wah. Well bari maranehanana. Ayo dia. Larai bagi ku cai suci 3 kali dibasuna. Cai suci mensucikan, cai nama suci. Ngan ieu tah larai nu kurang suci mah jamotrot. Ari bersih larai ku glowing lain, bersih larai ku lipstik lain, bersih larai ku sifat lain, bersih larai ku odorono lain, bersih larai ku bedak lain. Bersih larai mah ku amis budi someah jeung darede, hajeun hideung beungeutna, tapi someah darede lebih halus daripada glowing hasil pamatu. Pamajikan bapak glowing geus dandang gitu ngecedong capek. Jadi ieu mah pukulasa. Da hakikat wudu mah cai suci mensucikan, aya nu kudu disucikeun naon? Eusi hate. Hartos. Terus tetap ceramah teh kudu ditutukeun berenang karena harus lengkap. Urang mah karek kisah wudu ku cai can bisa. Ku cai eta ngabersihkeun awak urang bener. Tanah suci. Naon tanah suci? Haram. Pak, ibadah haji, ngomong, kemana ke tanah suci? Cek, umroh, nya, kemana ke tanah suci? Kalau bener itu tanah suci, balik oke kudu cicing dari kasucian. Ulah hari ini ke tanah suci, hari balik dari tanah huno. Disebut haji temanya manusia teh. Kayaknya ayo katakan, cek, kamari balik di Mekah, cek, hajah. Terus, kami kudu makin di tanah suci, makna hirup dina bibir subhanallah. Apakah subhanallah bisa ketemu dina besi hate? Subhanallah maha suci Gusti Allah, tapi hate kotor dibiarkan. Antara diomongkeun demi pagawe geus pajauh-jauh, mata musuh lain itu, musuh teh lain jauh. Musuh mah dina diri, bibir jeung hate geus mumusuhan. Cek bibir maha suci Allah, cek hate kotor dikubut wae. Batur nyeun gedong jadi sirah, batur meuli kongkorong manehna ge sarua meuli, beda nu batur bisa dijual, nu manehna mah henteu. Eta kongkorong aja ka ladang seone. Batur meuli motor atuh angan, batur meuli mobil mun kaber, atuh batur nyeun mah modan. Padahal bibirna subhanallah, tapi naha teu ngaroba eusi hate dina kotoran. Musuh teh lain itu, ieu jeung ieu. Bener? Betul tidak? Lain dia mah dina ilmu teh jadi tiung nu robah, baju nu robah, bahasa nu robah. Bahasa teh jadi umi abi. Lain ulah teh bae, asal kuntuy, umi abi pek tuluykeun. Ulah ikeun ngeun hate umi abi pas jadi jusungik sia. Nurobah lain tiung, nurobah lain baju. Lamun tina ilmu nurobah tiung jeung baju, hampura kaum lalaki nu mata klunglang kana sila. Nah, apaan Senin kudu bodas, ngaranyuk bodas kabeh, Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, Kamis ungu kabeh. Cek salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu hapeun di liang baju. Ongan ilmu disangkana nurobah bajuna, padahal tu ilmu kudu robah adalah eusi hate. Dina bibir alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, tapi naha asa puji dibubut wae. Pan alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah, lamun kabeh puji anu Allah urang eueuh pujieun Pak, tapi naha poe ayeuna loba jelema asa puji ku ibadah. Deuk tahajud nyeun status OTW tahajud. Bubar tahajud heueuh hayang ditanya, kunaon jiga nu turuh tahajud teu.
Mukil bebengok rial. Bener. Taraweh genep poe parapat status Facebook. Alhamdulillah taraweh ke-6 lancar, ka-7 ka-8. Leungit status sore eureun taraweh hanana. Nah naonan gitu. Jadi nah buat asa kapuji pan-puji mohon Allah. Boga pongkorong papanjang-panjang jepret foto alhamdulillah terkenal dari Sulawesi. Ulang loba atau lempang gigi beli juga setengah setruk. Di mana kita letak alhamdulillah. Kedua, ngaran alhamdulillah alat keur bersyukur. Boga imah alhamdulillah, boga sawah alhamdulillah, duit boga alhamdulillah, tuang 3 kali alhamdulillah, baju gonta ganti. Budak kasakolakeun. Deus sangsara. Tah dina alhamdulillah kudu bijil sadar naon urang teh jelema beunghar ngaran jelema beunghar ngomong alhamdulillah kudu darek mere lain hayang diderek tapi naha kacaritakeun Jawa Barat teu beunghar hayang BLT. Aya nu jojorokan eta teh urusan kabagian. Kalau menulis kabagian mah jepe. Jadi cek Nabi teh imani amanah bibir ngomongna praktek hirup tah dina anggota awakna ulah nerangkeun sedekah bari teh sedekah ulah nerangkeun zakat bari teh zakat ulah nerangkeun tahajud bari HS wae sabab musuh lain itu musuh awak urang salat patak bener cek ilmu kolot da guru guri geus urang kasih pangdekayan sakata dia pasal cikurubuk ada guru kuring dirinya mengajak ngawangku bersama ngobrolan liburan nonggaran kehidupan manusia ternyata derajat manusia lain growing derajat manusia lain hartana derajat manusia lain pangkatna derajat manusia lain disebut ustad saat jadi derajat bener ustad nenek derhana alun padang lempang kota cekos cokor teh apa mana kau pada ngarowe jeuli wah ustad panas kieu mah usah enggak urang kasih karena ngarowe kan jeuli teh ya itu aya budak karang taruna pasian jalan ngarowe bujo untung di budak ngajaga kuring sok jadi ngahulang kita kunaon ibu-ibu jeung kangen pepa ibu kangen ngurang mu kangen ibu sudah kangen ka urang bae bae kana ieu mah teu mungkin kudu kangen ka ibu mah geus karolot kieu urang ulah nyumput disebut batur pedah kuring disebut ustad jadi lagi pedah disebut kiai jadi lagi pedah disebut ulama jadi lagi terkudu sabab disebut ustad kiai hanya sesebutan bawa kana gawe naon ari ustad warasatul anbiya pewaris nabi ari nabi ngawariskeun tahajud moal penting baru sampean ladang tahajud gerang ngacung ustad di Tasik aya teu baru sampean ladang tahajud lamun di dieu aya ustad baru sampean eta mah asampura. Jadi ternyata orang disebut ustad kiai teh hanya sebatas sesebutan batur dibawa kana gawe mana bener di luhur aya pejabat, cesa pejabat, cek rakyat jangan di pejabat karena ayah rakyat eureun rakyat yang nyoblos jadi pejabat mah matakna lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat kudu hormat ke rakyat mau jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat rakyat butuh janji tapi rakyat butuh bukti rakyat butuh wos jorot seperti bayar buktos ulah palibasa demi rakyat demi rakyat sore jangan ada waduh mensejahterakan rakyat ganeng hal yang tinggi tidak terjauh demi rakyat mensejahterakan rakyat insyaallah kalau kayak apa benar sih ya mana bukti mana nama batuk saletik berobat ke Singapura coba rakyat letik boga BPJS kalau ditolak ke rumah sakit paribasa keluar ruangan mana ruangan di mana demi rakyat telur si gede waduh well dari gue teh satuju karena ceritaan kuring itu kudu satuju karena ditewak kabeh mau
mungkin jadi jelema gede tanpa anu leutik, mata geus gede kudu nyaah anu leutik. Moal mungkin lalaki kuat tanpa awewe, mata laki kudu nyaah anu ngaran awewe. Ayeuna mah keur ngiram salingkuh. Ulah nuduh anu jauh, ulah jawab anu andam, oleh kan udah terbaik, sehingga sekarang diri aya saja di mana. Nah awak ibu aya saha? Nah awak kuring aya saha? Lamun kuring selama aya Allah teu ngarepkeun bayaran. Lamun awak kuring datang ka dieu karena bayaran, leungit Allah nu aya duit. Mata kuring mah karena Allah. Coba pajar teu matur mun teu dibayar ridho, demi Allah ridho. Man, aya man. Son dibayar, background dibayar, dahareun dibayar, ayo urang teu mana keadilanana. Kalau Indonesia terbuka Pancasila, Pancasila sila terima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Son dibayar urang teu ngewa kunaon lah. Jadi lain yang kebayaran, seru lain. Dia lah sudah bubuk pokoknya. Ternyata orang disebut pejabat kurangnya, disebut gede kuno, disebut tuh hari kuno miskin. Mata jelma benar kudunya anu miskin. Nu miskin mah gede jasana. Ayo maot kemarin nyokot pacul si miskin. Ayo maot pambaran tahlilan si miskin. Ayo maot pambaran pas nyokot pasaran si miskin. Mata kena riungan ieu. Lamun aya jelema beunghar mau aku jeung miskin, kali-kali miskin dendam saeutik. Maot si eta pikeun pacuna, mangga jeung kuburan sorangan. Manusia mah butuh kubatur, mata kula coba-coba goreng jeung batur. Well, ibu make tiung menang batur, baju ge menang batur, nyieun imah ge ku batur, boga sawah melak parena ku batur kabeh nya. Sekurang oge. Asli ibu maot dikubur, ditahlilan, ibu ge boga budak ku golongan sebelah kanan itu budak batu. Mungkin balik ini ibu dicarikan bisa laki, cuma bisa laki paingan si budak nomor 2 gede ibu. Dan ternyata budak batu. Kurang tanpa melibatkan batu lain bisa salah apa? Karena gerhana bisa sampai tangan serupa tanpa dididik ku batu malam. Mata artinya kurang kamu coba-coba goreng batu. Kada batur boga gedang urang henteu tuluy amok panas ngaranna. Kada batur boga pengorong urang henteu tuluy keheuk sirik ngaranna. Jelema nu panas jelema sirik hampura keur bunuh diri. Batur nu majuna urang nu sakalor. Mata di dieu kudu ayana kasucian eusi jiwa. Derajat manusia lain glowing, derajat manusia lain pangkat, derajat manusia lain sesebutan. Gumandung eusi hate sebenarnya rambut gondrong bukan pembohong. Lebih halus jujur jerona daripada jas mahal, jasi mahal, sepatu mahal, jabatan luhur. Ternyata duit bangsa jeung negara, duit rakyat dicakup dibeakeun, nu kitu mah bangsa. Daging bagong temenang, daging babi temenang, nah haram. Hari jelema nyebut haram karena daging bagong. Teu kengeng daging bagong teh haram. Nyaho geus teu kudu terangkeun da moal mungkin umat Islam mendah daging bagong loba. Tapi kade ulah poho daging bagong diharamkeun tapi sifat luluh awas bagong. Nah daging diharamkeun aya sifat henteu, daging diharamkeun aya sifat yuduk ibu. Cek salah tina teh mah ulah senam siji jalan. Komo di dadaha bari poe Minggu. Ujur moroyot, ujal kaciri, da bapak kesembro, lamun awak pati tepung batur, kan ngajawab, ada geus aus ka bapak geus sia keneh, nuluduk we ibu, tah nuluduk teh. Kayak bae. Urang sieun ku orai. Pan orai teh filosofi kehidupan, ganti kulit teu ganti ngaran. Ganti kulitna, ngan teu ganti ngaranna. Pan pengajian orang begitu Pak, ganti tiung, ganti batu, ganti ustaz, ganti tempat, ganti kiai, ganti penceramah, konten, hati ganti tak? Nah, aduh orang ganti kulit, ganti ngaran, ganti tiung, ganti baju, ganti penceramah, tapi nah hati ganti tak? Padahal hakikatna tinggal ada ngaji teh, nu kudu ganti lain tiung jeung bajuna. Ah, terus hati
itu sebenarnya. Well, apa sih bu? Tapi yang jamaah itu istighfar adalah dalam loba dosa. Abdi mah bilang enggak saja jalan kalau dosa naon telat. Kalau istighfar, astagfirullah. Oh kan telat ya dosa. Kayak begitu dosa, ukur tadi kan. Datang, mantap balik, datang. Ternyata ngomong ngagede dosa, nu ngadengeun lagi nakar dosa. Anu tadi ngomongkan tong dosari. Ibu-ibu nu di payunan bumi eta kieu lamun 5 menit deui cenah datang urang asup ka ieu urang sare. Ternyata mau jadi hayalan cicing madinya atas didinya tong ada atas. Udah di sana aja, jangan ikut ke sini karena aku tidak mau sama kamu. Pada hadirin kaum muslimin, cing, hari ibu hirup hayang naon. Ayo, berbunyi hayang. Robbana atina banyak dialog darah ya. Bapak di Indonesia mah lamun ngapal kerja seperti nyanyi ngarang memberi apa santri gitu ya. Wujud ki daripada bapak hajat tambahan lu lumayan melindungi kurang konflik jadi namun di Indonesia berarti nyanyi pak dan di Indonesia berarti nyanyi itu sholawat kita butuh sholatul hoho salamul hoho. Ayo ke Bandung, sholawat jadi es lilin. Allahumma sholli wa sallim ala kan es lilin tuh teh. Ayo ke Banten jadi hohoa, sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Kunaon di Indonesia bagi sholat berbeda-beda. Dan naon sangkan Indonesia tema jemuk silih hargaan beda cara ngasilahkan tapi tetap dibaca masalahnya tahlil ge sana jadi tasik kata santri anggar tarayana tungkul begitu ngomong opo orang nu maot yang tungkul la ilaha illallah udang-udang dahar setan pasti sumpah teh bah tahlil deui siap seunah teu lila nyeun udah hees. Ada bagian tahlil bari ngagideug Pak. Lo, iloh. Cing teh Pak, kali udah gideug batu mah tunggu. Tempok kumaha nu tunggu madun sare. Jadi pang di udah gideug ngarak teh sare. Lamun paling tahu nemuin. Iloh. Nah, gambar tahlil ke kelompok tujuan oke. Jadi sekarang rumah sakit TMC ini. Tadi seperti kalau di tahlilan ku sana silakan berbeda, tapi tetap dibaca dalam tahlil kene tahlil tinggal gawe nah lain syaratna. Pencerama beda, Marban Hayam beda. Sayur Bandung Tasik beda, Marban Hayam di Tasik beda di Bandung. Tetap di Bandung mah kongkorong hayam halus. Kongkorong hayam panjang. Kalau di itu mah Marban baru nyanyi kur. Kalau dia mah di Tasik lagi nyindiran Minantu teh usaha terus 2 bulan hayam datang kur bahkan hayam karena dokter itu sangat arah tapi sebenarnya hayam teh bisa ngomong dari sakit silakan berbeda tapi tetap di jero mah marangan hayam
kudu jadi alat papasean. Rek aya NU, rek Persis, rek Muhammadiyah. Balik ka Nabi imani gerak gawe, NU gerak gawe, Persis gerak gawe, Muhammadiyah gerak gawe, ulah gawe kana pasean, tapi gawe keur kamaslahatan umat. Silakan berbeda organisasi, tapi satu dalam tujuan Bhinneka Tunggal Ika. Negara yang bahasa orang beda-beda, ya TNI, ya polisi, ya ustad, ya kiai, ya kaya. Kan beda tugasnya. TNI tugasnya nyiapkan bendera. Oh waduh, sang-sang kamera putih. Oh, dua kue kapuskesmas gerong gerong. TNI, polisi tugasnya lewat penjahat. Angkat-angkat. Betul bapak upacara, bapak polisi ngelapor. Lapor. Oh waktunya polisi. Lapor. Upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-82 tahun siap laksanakan. Jawaban camat laksanakan. Kita bayang camat jadi lebih lajeng ke. Artinya jelema teh bukan patokan masih. Ayo Ustaz di mana? Ditungtung. Oke. Doa. Panal Ustaz ngadoa mah. Al-Fatihah. Ketika bayang kamu dari dengan doa Al-Fatihah. Tapi rek TNI, rek polisi, rek kiai, rek ustad, rek samad, rek ades, punten penguasa di alam dunia. Tahu ieu. Ibu-ibu TNI, pada gurusna, alus, alun kampungna, gede kawanina, datang ka imah. Jadi ternyata iyo penguasa dunia tuh. Cender, pakai tato, gelut kosong, datang ke imah. Ketu wae kalakuan. Di luar bagaikan mau, di imah mau kucing menang sama dia. Ternyata Allah nyiptakan ibu-ibu teh sebagai pengendali bertahun bapak. Jadi bapaknya yang kurit dikendali bisa undur. Mari ke gini Ramadan, tanggal hiji Ramadan geus bawel. Palanya teh ayeuna teu majeng macet jeung panas. Nah, fungsina pernikahan teh sangan salaki lalaki bisa nemukeun jiwa kepemimpinan. Kan lamun dia adik-adik karang taruna neangan salaki alun ka ustad. Ustad melentau. Beda teh ini. Gerak nyamuk. Lepenam paling bau ke polisi gerak nyamuk dia tak acan ditilang gerak kalau balamun gak usah gerak kalau umi terus nyamuk acan abi bios kurang puasa rek kata ustad mau kebun kalau pun kalau batin bijaksana sorry ibu tuh hayang robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar hayang naon salamatunya akhirat eta akhirat nomor 2 dunya nomor 1 robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati teu ka hiji mah dunya kedua kalau mata lamun hayang selamat akhirat dunya heula selamatkeun aya akhirat yang selamat teh dunya bisa sampaikeun jeung dulu teu akur kasakit kolotor boga harta pedit lah begitu nu boro-boro di akhirat di dunya oge mah teh bisa poktan mata yang selamat di akhirat selamat di bolak ayeuna itu sabab doa anaknya robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayo rumah tangga yang mau ngos kalau pamanten di rumah malah bener nih sing sakina murada barang ayo manehna pot salimul keserik beuti ternyata sakina mawadan teh hese bang mata agama mah geus nemokeun man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Allah dan mereka alusan rumah tangga yufaqihu fid lamun duanana surti ngarti dina agama salaki apal tugasna pamajikan apal tugasna didinya nyakup cocok seimbang azwaja serasi kudu apal kana tugas masing-masing maka cekolot belah oleh budaya Sunda kata sih kasarua orang Sundanya dan sanajan dia tasik kota tapi ngerti Sunda kalau menurut arti dan Indonesia nggak kita tahu semua ibu awas jangan main sisi balong nanti kita jebur dari sini awas jangan main sisi solokan paling urung
Umuy akhirnya di kota, woi cucu kakek dicari-cari kok di dia. Mantap. Boleh mau selamat teh diulang ke Gubernur Jawa Barat, sunat. Bupati Ridwan Kamil sunat. Dewan DPR sunat. Tarak orang Indonesia layang. Tarik sokie. Wis jangan isi jalan. Ada berang ojek. Wah, sunat. Kuring, tapi lain pula. PPD di Indonesia. Langsung beres, ngomong keren. Taktik tuh campur. Kalau masak pakai uyah, garam masuk. Mau nak Inggris, bisa mah. Orang cobaan. In the name of Allah, bersimpul dan kebesaran. Apa sih? Oh, ibu orang Islam. Mata ceramah dikasih aja orang sunat bukan katakan pengerti atau saya kalau ditukang kita seserian penuh wih berarti misalnya nonton buar gitu lah ibu terhadap kalau ustaz di kampung lain terhadap kalau kurang capek ibu bapak kena tinggal dahar balik beres nah kata orang sunanya filosofi itu falsafah teh baca mana ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq geura baca naon perkara kejadian di alam geura baca perkara nu ciptakeun ku Allah geura baca naon perkara anu karapat karasa jeung anu terjadi baca maka kalau baheula maca sakinah mawaddah warahmah teh disimpulkeun dina lain sareng bagja temen mulia temen anak kamari mana di Bogor ceramah nyanyi eta mau hajat kupe istri mau hajat kupe pamangken laki kupe menang 2 juta jawabatan di Bogor lain di Tasik di Bogor ngan lamun Tasik segitu ye buat mau ngakur di urang Bogor bagja temen mulia temen anak di anti kamari di langlangan kasimpangan nu kasep satuhu nu macam aya nih satu Kasapur wali mantul urus Nelly Agustin dan Asep Darul Makwa barangan ngajak lain kode atutnya menang urang maca kira kurang bersama nana urang atau nana urang eta iritasi pun ora Nelly Agustin ke mana ini Pak Asep Darul Makwa tosahnya Asep ada tak Asep salah menulis bareng yang lain salah menulis kurang ngeborong oh taknya itu wabu kalau tadi mau jadi wabu abdi cina Asep abdi cina Nelly dari duit jadi wabu cari-cari itu kalau bisa dibaca di papan antayan mojang diibingan digendingan dirampakan rampak kendang hatura tuh hatura hatura sumpi nun hatura dulu amin ya selengkeng juru kawi itu tukang nyanyi sinet Bismillah jamun wiwitan nyebat asma ning pangeran Akang sanu hajat Haji Haji Agus jadi apa sih Pak Haji Agus kakak
wargi oh tetangga nuhun sing sehat lahir batin didoakeun urang nah cek haji teh ari abdi nu hajat teh didoakeun can merek apana nu merek didoakeun kontan can merek Asep mimiti diwuruk dangukeun kudu acepil kadang-kadang halus ya sama rak anak pengantin dari situ hiji wargi coba karek hadi saurang berarti nuhun dah berarti tilu deui Asep mimi sok-sok aja dulu teh kudu alakur mun hiji merek-merek kabeh Asep mimi putih huruf dangukeun mas sama wargina hah dibusan mas ya oh di penongsan oh di penongsan mak sing sehat lahir batin harap para pemilik dengan sekarang itu asal lu ayat mah berapanya 200 sok di sini hayang doang panjang Asep cek komentar sorry hese Asep mimiti diwuruk dangukeun buruk kudu acepil simpen di di dia wa teh oh dia teh wa abdi jadi nu main duit langsung dah turun jadi bapak-bapak ngaku dulu kurang itu ke hati mu anak Asep mimiti diuruk dangukeun kudu acepil simpen bahagia ke doakan enggak ini sekali ini doanya simpen di mana nu jembar ayo nama beda deui zaman hidup mulu kadirat ya nah hidup lala cek aing bikin kamera ulun lala kaasan aya di ya laka di oh gitu sauh Rasulullah itu agama mah ketepuhir kurma nyubadana aduh nempel oh ya sing sehat apa oh ya lebih ya sarana kata jadi ibu-ibu ya tadi saya kalau dipanggil dulu kan dapat saya ya begit ini itu sambil baca Rasulullah estu agama mah tetepuhir yubadanan kawajiban tapi na kudu sabanding ti lahir nepi kabar dengan abenya ya batin dengan coba dengan para bulu mana teman pengadia sok bere lain cara licing gitu tuh teh lain cara licing sok bere cara gitu gitu ya bang gitu bisa runturun jati rahayu rahayu manjing walagri wala sok tidak amok ya walagri
bisa kapaosna ruhun turun jati rahayu rahayu manjing wala rezeki walagri sapapa hosna baik panenung bapak lanjut jeung adik awur beasna di awur beasna di awur naon nyaurkeun beas tah filosofi rumah tangga cekolot beula sakinah mawaddah warahmah lalaki kudu ngawur ka pamajikan hayang geulis dagangan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikowan geulis pamajikan teh udangda hayang geulis dagangan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikowan mah gera nyangu tabiasna mah gera masak ieu masak geunangna mah gera balanya ieu artosna mah gera gagayaan tah kongkorongna raos teu Bu kadenge din geulis hayang wedak geus tepok tengahna bibir hayang beureuh lipstik dicokalan ku bilik geulis teh butuh modal mata lalaki nu alus boga kewajiban merena pako lahir merena pako batin nah pako lahir dunya nah pako batin agama imah pageuh baju teu dar seueur kongkorong boga geulang aya raos ibu bawa kana bahasa agama wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun tah raosna ibu teh disebut sakinah jongjon rumah tangga lamun imah pageuh baju teu dar seueur kongkorong boga geulang aya geus nyamu aya beasna geus dandan aya dandana geus irit-iritan aya ongkosna sabab salaki garana pakola hirna bapak-bapak ada cici dan kajepok tapi ibu oke ulah sebatas ibu hanya sebatas diberi nafkah lahir jeung batin ibu ge wajib tumarima genahkeun hate salaki balik papakeun lawang panto rangkung ibu ieu teh bapak geuning supi cokot leungeunna tulusun tangan eumah ngeusun tangan ge diuk bapak dina bang baru teh eta tepas leos ka dapur nyokot cai anu tigiskeun bae teh make gula bikeun ka salaki bari dukut tenang punten bapak cai teh cai teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum kata teh jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon atuh nu amis teh budi pamajikan ka salaki ibu mulai ngadenge ceramah nempo bibir urang kunaon eta cenah ku capetan mah bae atuh capetan di menang duit coba capetan ibu kaneng bapak dari balik ajaman anterkeun ku ibu ka WC ka toilet ka cai cenah mandi teu anu kieu sabun diodol bagaikan raja anu ibu hayang jadi ratu ulah hayang diratukeun aya saking ngapin amun ibu meda dekul sareng mandi beres mandi teh bikeun ku ibu kokok kopeang jeung sarung kebut dengekeun kemutkeun sajadahna dekul salaki salat beres salat kuliwat ibu ka hareup nyumuh dina lahunan salaki kok ngomong sing balik bapana puputan kemang karaton buah kolbu cengceman jiwa akan kehormatan abdi dapat itu bulan juga ya luasa bisa dan bisa ngegebakeun sana tiluhur sosa pramudi harap sedapa hapunten jisim abdi bapak ngariweuhkeun ngarepotkeun ngajegalkeun punten Pak Haji ceramah jero teuing nah ieu Allah mu Allah nu kitu di tetap komo berarti nya Allah pisan moaya ge salaki datang di kieu jika dikeun menang duit teh salaki teh boro-boro duit di mana wah nah jadi kan mereka awak belum beres minta hampura bapak urang ka dapur urang tuang dengan sangat teh eueuh naon teh rencang nasi teh daya naon-naon ukur-ukur ku sigi bara-bara lu sigi tapi teh salaki mah huap segede eueuh kunaon eta huap gede genah hate nah aya nu genahkeun saha amajikan kajian daging hayam aya sate aya ibu mah sobrot wae ayo usaha leutik aya lobok aya daging serok maneh mah di batang sate hayam dahar aya nu ngaran ongkek mata tugas ibu sanggeus dibere nafkah lahir tugas ibu ge narimakeun kalayan ku kahade weh dengan anggar kamu diberi 5 juta kakara pernah tujuh sarung lu diceklan soalnya
coba salah gitu barang bere kepelongkingan di kursi hekes tadi dia jam lagi capek lamun awewe ngaladanan salah gila karena pamere capek tong gitu lipasnya itu lipasnya gitu manis nanti sudah di kades satu dua salah wajib mereng apa kobatin batin naon agama teangan lalaki nu bawel mah kira maghrib lain nu baca surat TV mah eureun Facebook ante TikTok ante tah Quran buku mah teangan salah kitu nah berarti ada salah lain berpikir tentang duniawi tapi hayang bareng jeung akhirat karena bapak itu ieu nu moal sanggup cobaan mah kadang ceramah gerhana maghrib lain nu baca surat TV buat ngalap fanatik cenah sabab Allah mere jodoh teh anu cocok mesrasi nu saimah jeung awak urang mun karakter urang kitu mun lalaki ada banyak lembut hate dibere pamajikan harung gapu teh adil awewe nu nyarekan tuh alai tuh cereuh kumaha cenah kan tangkit ararawe teh dalam masalah kitu boro udah salat subuh pan sini kita dek hari karena daha menit terangi kumaha mata tugas salat kita karena apa lahir batin mah agak ibu wajib narima tilu poin batin rumah tangga lain karena gelis merah laki, 30 anak gelis, 30 tahun gelis, gelis. Boga budak hiji gumolis, 2 sumentil, 3 kusut, 4 aut-autan, boga budak 5 kudodok, awak kami kahat. Kasun nomor hiji teh aku serangan. Salah kim nalakok anak tabang kana serep. Atuh, ibu teh teu narima disebut genung. Lamun dipoto dina ulama nyara ngeye ini. Nah, di fotonya ngeye marah kata langsing, katanya penipu. Aya dina foto langsing diajak penipu meme. Itu cukup dipoto, ayo ke kantor desa dan kayak senam 2 tahun dan lain langsing kayak senam kalau pemutih gede nah terus senam ke boyobo, congro, miso, gorengan sekali lambuan pak bagi badak kita awak salah kita maut nah mikiran hutang ke boyobo di masa maka rumah tangga lain karena gelis lamun salaki jangan memajikan karena gelis beungit gelis ada ganti pertahankan ayah ada gitu kene ceu lalaki teh sing satya atuh lain kana saling teh dikulik penting weh ibu teh butuh laki-laki yang setia ya setiap tikungan ada ya kalau jangan laki mayo lamun boga aya kahayang kanu jadi budak kanu sakodo bebarengan jeung budakna babarannya kolot hanya kolot mah hayang masuk hayang bawa lingkungan dagangna pak ngarokok di Samsu bawa hayang 2 pak anak gerhana kitu bisa kadang selama saminggu beak tapi Rido nama Rido panilu ngaju nyamperkeun bagja cenah ustadna datang kali aya kahayang ka maneh nyai mama doa nah mungkin doa nya ka indungnya ka bapak tantunya ka anak teangan ngaran minantu teh nya ka indungnya ka bapak pinangtunya ka anak sepakat saha eta au meureun meureun bae percaya jadi ulah karena gelis ulah karena harta harta gedong sikurang mobil mewah sabarga urusan ketenangan elek urusan sara mah teu buang sate nah eueuh paokeun urusan sara teu jeung tutuyun anu beuh harma nyariun tolak-balak dina lowongan kok naon dieu tolak-balak pamaraon perang aya kursi tolak-balak sobat teh aman iman sara ieu tolak-balak teu kantoran hujan tutuyun teh busbol jadi rumah hamba yang harta apa tapi ketenangan besi hati mata lain gelis lain harta lain pangkat lain jabatan tetap rumah tangga merutut terlalu sojunan kaca jadi selebih kaca jadi selogan agama maka poin kedua kalau telah sama dan es bonbon permen
Kayak permen rasanya manis asam asin, permen rasanya nama-nama. Kan permen pahit berada hasil. Rumah tangga teh ibu pahitna beuna ladana hasilna bakal apa? Nah, kuring apa? Ieu korban bungkul. Korban rayuan bomal laki. Sama baheula berbohong juga bohong. Dek ada teh manis, ke apel? Enggak ada juga teh aja. Rumah aja kakina, biar teh aja. Kenapa gitu? Kan manisnya ada di kanu. Oke. Ini asup ke Dedaha, asup ke BKR, daerah Tasik Kota, mana? KTP. Masuk ke KJB. Di jalan itu kan ada lampu merah. Anu berbobogan salah di dia. Kok ada lampu merah? Terus aku pengen lampu hijau. Kenapa gitu? Karena aku tidak mau berhenti mencintai kamu. Si waduh. Adek tongkat tipu ku bobok jalur untuk batu. Cetok kita jom, aduh, tak lalaki rasa ya, kamu sakit. Bukan cek apa yang rasa iya. Kata sekolah kita, ke puskesmas ya. Ih, kamu perhatian sama aku. Coba ke sekolah kita, cetok kita jom, ada dicarekan, Pak. Cetok kita jom, masih sakit. No, tempat dia cetok, memang lupa ya. Mata pahit bener ada hasil rumah tangga bakal apa? Mata kalau bahwa nyimpulkan permen diaburkan pahit bener ada di rumah tangga terjadi manis asam asin ramai rasanya rumah tangga dan anon-anon ya bu. Bapak ibu anyaran rumah tangga hampura pakai gamis pakai tiung pakai jaket salah dicinta dikorek sok inget-inget pengalaman bela sana aja ibu tertutup pakai samping, pakai gamis, pakai nama baik dikorek, nah salah cinta. Tapi ada di sekolah, tatar aja harus bersalah itu, nggak bisa di salana mewah. Cobaan sok, ini tatar aja harus bersalah kita. Mati orang. Mereka mana di mana saja. Sahabat itu orang api bukan tapi sesaki di jalan terus asuh angin mah aing dia maka di rumah sakit TMC 40 nanti mulai duit ada di dunia rumah sakit TMC 40 nanti duit 10 juta karena bisa asuh baru bisa asuh angin di jalan bisa kolor aing tapi nalika urang ke orang hampura sarjana tertutup kali korek geus kolot tempat hampura deuk tataranyang deuk seksi deuk seksi kumaha kipi nya ge kuring 40 tahun reang jeung kolot urang kawin jeung kolot teu kabayang berubah sare habeun ngabahas mah pencetan jam 12 AWC tipis subuh-subuh panas tiris aku berang asup angin ayo mah jika nak kawin jeung kolot modal risiko mama kolot ieu bari beunghang teu anak dahaya harayangna oh cenah kumaha geus kolot tapi beunghang anger mau neangan deui saja dulu. Satu pahit beheul ada ieu simbol kalau dalam ngawurkeun es bonbon permen jadi rumah tangga teh pahit beheul ada hasil kataran mitoha ge sarua minantu teu usaha anger sabulan ujang sini makan sama emak sebulan padahal minantu teu usaha coba 7 tahun teu usaha laki gituan hayam datang jadi sindiran bener hayam barang mabok beuki usaha tara bari gigireun minantu masa dijumat hayam kenceketan minantu jadi anger lalaki halus mah lalaki mulai usaha sabab aya nu kudu diperjuangkeun saya tak pamajikan alias istri alias garwa alias sang ratu jeung bapak-bapak ampura leeh bapak
Pendengaran ibu-ibu ampura kajian kiai jenis nabada keok. Asli itu. Sabab masalah jadi ibu di rumah, itu anggus 5 menit. Mungkin bapak mah 5 menit beres. Atos mah cek salaki. Atos mah bapak nu lopat, jeung bapak coba jeung ieu. Kajeun salah, irahangakeun ku sia. Lah ini pengalaman dong kan. Irahangakeun. Sampai ke hubung nyarekan salaki otak. Ampun ai. Teuing dijieun tina naon makhluk etan. Kalau memang kajian salah kan jarang ujung-ujung aku lalaki hampura. Sekarang lagi halus mah bapak lupa geus lah coba jadi 20 tahun ka tukang maneh telat teh geuning ngeuceun awewe sejet eta 20 tahun ka tukang kabahas keneh sabaraha giga eta memori teh kuat-kuat deui kuat apa tuh beak-beak ini matak di dia Pak pujian ke Bapak agama ke penyempurna saha nyempurnakeun agama ke Allah Ta'ala lewat saha lewat pujian ngaran pemajikan karena nama agama teu sampurna kamari kuring puasa nah lapar jeung dahaga lulus nah teu pasti ya tidak pasti jeung jublek gitu tapi ke Bapak tanggal 7 wae geus gandeng ieu menggoda bae so maka bere napa lahir dunya napa batin agama ilu kauliu sing karuat mental nah mun jadi karuat mental rumah tangga teh pahit teu ladang bakal kalapa Bandung pahit teu ladang rumah tangga bakal kalapa mimpi geuna geus ka ditu betul nya wa antur aram pak lupa ibu ge mah sing kuat lawah kuat cek agama sobirin sing salah bah pemajikan baeur udah minum di baeudan deui capek pemajikan baeur di baeudan geus ribu pak bari saimah dijual keluar itu ka jero anak ayo sobirin sing kuat tugas sabaran pemajikan baut kalau nanya kalau pemajikan ditanya kunaon mana baut jawabannya mana meninggal kalau bananya pemajikan tanya na awak kurang ayo naon na awak kurang ketika pemajikan baut ka urang oh beas kosong oh duit leungit oh komporong duit saya nu di esoksan digantian oh baju 7 tahun diganti palingan pemajikan baut oh doku bapak duit 5 juta dikeun arter baut kuring mayakin ke baut diberi duit langsung cek awalna kuring tadi ternyata ngaran ibu-ibu lekeh ngapun kieu kunaon jadi randang orang-orang budak jadi korban rumah tangga amburadul tong nuding Allah salahkeun adat ibu rek teu geunah kumaha tuh salaki keur sare disebut bangku molor wae tuh bangku kudu salaki teu geunah kembali salaki naon teh nyebut bangku berarti sia beuting urang HS jeung bikangna dimasuk anak mama bagong bapak bagong ali-abi anak bagong saja raga talak budak korban rumah tangga hancur tong nuding Allah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah mah ngarobah aya di kaum kecuali teh kaum geus hayang dirobah ku Allah geura robah adat terus awet rumah tangga tah Pak Haji jeung Bu Haji awet rumah tangga kurang robah adat Haji meureun rumah tangga itu tidak semudah yang dibayangkan. Ayo nama panganten renengon. Iya gus betul mata bapak mana salah gila itu kan arah dulu. Ibu ini awan tidak ada itu. Nah ibu sasangklang. Kan bareng, kabulungan bareng, ini-initan bareng, tangan selalu berdampingan, sana jangan ngesang, ngajarkan sengit. Nah, lagi kalau aduh, ya buat arah dulu saat ini. Maka kemudian bu pasya hamura, engkau main pasar, engkau bahasa kotor, ala bidikri lagi terpengen belum yuk, kayak kawin rumah tangga, pakai dikir ama kasalafi, subhanallah, alhamdulillah.
Pak aya ge nangkut bari maca aya kursi. Kebro duit 5 juta, jawab ke ibu, sadaqallahul azim. Pas saya mau. Inilah fungsina agama, jadi agama teh keun ngalehkeun si bener. Cobaannya kalau saya lagi gitu. Amal kata itu, subhanallah, tua itu, pakai kecil, bobo, kau maksa gue. Kau Pak, rumah tangga teh yang sakinah mawaddah kudu dijawab birrul walidain ku alus ka indung. Ku alus kan Bapak budak kudu bisa mawa lalaki, lalaki kudu bisa mawa awewe kolot ngalungleun neangan modal rumah tangga ngali kudu sabar hariwang. Kumpul dulur-dulur teh kadang sampai aya kene. Kadang kumaha aya kene. Kadang di pasar Cikurubuk bari di Bandung. Saya tahu pedagang di luar. Kamari darah remo ya, Tasik Malaya darah remo, aduh, Cikurubuk. Ayo kita dagang berasal tubuh. Kamari darah remo kan di pasar Cikurubuk. Oh, harus karena ya margin di Cikurubuk, rumah senadagang desa yang untung, senadagang kami ayah puting beliung, boro-boro untung, sang 5 karung, kehujanan, bagikeun, bapak miskin, kolot meneriungkeun duit hiji 2 juta, kawinkeun, budak background disewa, sound disewa, dangdut disewa, hiburan disewa, asupna gerhana ge. Memangnya aku sawa sewaan? Ridho kolot, ridho melan saha? Melan anak. Beak jutaan, beak ratusan melan anak. Kolot ridho tanpa perhitungan, tapi loba anak anu berhitung tentang barang beak kolotna. Inung hiji budak 7 kapiara inung hiji, tapi budak 7 kali hayang biara kolot hiji can aya sejarah. Ada neng sing hade kasepuh, sing hade ka kolot teh tando anak tanya ka hayangna naon karesepna. Lamun anak ngajamin kolot maka Allah ngajamin anakna. Lamun anak barang dari harta ka kolot maka Allah mikeun harta ka anakna. Lamun anak bahagiakeun kolot maka Allah ngabahagiakeun anakna. Bahagia beunghar ternyata urang teh aya karidoan teu jadi kolot urang lain karena urang berhasil, lain karena urang hebat, lain karena urang halus, tapi aya doa kolot menuju syaitan di karidoan. Anak kuring asli sok ibu lamun kauluman bawa kantong gede kan. Mun kaundangan serahan tarana di kampung Kasuran bawa kantong gede eta dari jeroan debu aya jeruk bebeskeun aya bolu bebeskeun eta manehna mah kalau hajat eta ieu pepetek dahar teh aya urang geus urang ore cing debu eta mah kageunap cenah anak tuh lapar dirina mikiran lapar anak macam tangtu lapar anak mikiran lapar anak jual di abdi lain pun bapak ayah kene geus 87 mata punten beli tetuang di dieu. Ingat ampura di si abdi tetuang di dieu ingat ka kolot maknya ari anakna barangna di Pak Haji loba dengan samuna ari di imah di bulu pada abdi teh teu mata teu di bawah. Ingat ka kolot apa ridho Allahu bi ridho walidain Rasulullahi bi sutil walidain ridho Allah gumantung ridho itu bapak murka Allah gitu tergantung murka anak ini bapak sieun abdi dibutuh kudu jadi kolot tetap ampura bayang deuk dicana lamun dituang di dieu paling sate dua sikipan di bawah mau bayang 20 awak wah naon ya pun bapak masuk bapak tanya ai kemari namanya mau dodol di mana Garut sing Pak ai Dorodok kami Garut ai Wajib Cililin sing Pak ari Moci Sukabumi sing Pak ari Talus Bogor Pak ari eta sana kawan Pak Tasik Pak mawa naon
mau. Kaninang, oh, kaninang kenapa haji? Ah, pun bak, lawan dari banyak hiji. Kaninang, opak, sekamah kadus gede kene hati. Kaninang, opak, mandu. Sengaja, apa? Gurame, oh tak, oh bisa dapat tu. Oh nuhun sedang cara nuhun. Anu hajar kalau lumayan terlumun. Anu nanti gurame, kaninang, opak, lontong, tahu, wajib. Oh kumplitan, we. Bangga kuring gawang sulti dia, ya pidatanan karena subuh jam 4. Pun bapak mah ngagoler dina porsi itu bah, nah halai di kamar, nuan mana hari mah. Di mana dia dikasih saudara panggung dua panggung gitu, terus dua panggung beda gitu, dua panggung, kalau saya kan mobil, asal dua panggung busnan hiji. Terus dia depan karena hiji, lalu dia tuh, kan dia acang tembok. Jadi lamun ke dia Allah, terus abdi mah daripada dicarekan ke kolot, boleh hari jujur Pak Punten Pak Haji mah diologin ternyata. Mata bayangan Haji nu ayam bebes. Abang kita sebagai bukti laporan kuring anu jadi bapak kuring. Mun cek bapak kuring main pengajian, tiap pengajian naon buktina dus lamun teu wadus. Pan urang mah teh di kopiah teh di mudeng teh di sorban jadi teh kasih di kolot teh sok nggambreng. Ade bebeja pak kolot pengajian tapi mana awalnya beulina kemana karep. Tah sing turun. Pokoknya abdi memohon dengan salah. Sampai tanah layakna. Daripada orang dicarekan di bawah orang dari sana lawan bagilah piraku lah. Sakit selak si mata ilmu, sakit selak si mata bapak. Murah karena pikiran jadi harta di kalakuan mengeran anak-anak, rumah tangga runtang, harta bakal beak, asli jabatan bakal runtuh, popularitas bakal ambruk. Nah, kolot terima. Bahwa ibu terlebih kerja duit ke kolot, temerek kurang gitu boga. Akhirnya ibu sekolot dan merek duit ke kolot ibu curi, kunaon curi, kolot tegas awal, rupanya murah rumah katulukan karena baru mau saya pada jagat menjadi tanah langit, ukur tutumbal anu menjutul di umur, mata kamu dekarane ke kolot, ayeuna numpang nuntut berarah raya. Ayeuna ibu sekolah kakaknya, ayah ke kolot teh hoak, dia sesentak, dengekor si tereng. Ayo dititah ku kaboke, dititah ku inung bapak hese, oh nyai mau pada engke, sholat engke, rumah di bawel, ada Allah gitu bawel. Selalu aku kabogoh nanti WA, nanti ketemuan ya di makam jam 7. Oke. Padahal aku mau kabogoh, nawan jasana, gede-gede jasa mah gitu bapak, mata hutang nomor kebayar lain hutang abang mbak, tapi hutang nomor kebayar adalah hutang jasa ilmu, kami jadi anak. Ilmu hiji kurang 7 kapiara ku ilmu hiji, tapi 7 hari wayang biara kalau 7 santang. Maka mendekati ayeuna, dah kolot mangharapkeun kieu ya baru dak kalinya duitna, kolot hayang katembo akur jeung luluna, ulah papasiaan anak kolot geus bunga, baru banyak. Kadenge we si tukur jeung adi, aduh jedut jantung datang, pae. Maka sebenarnya menyiksa kolot teh anak. Ibu ngalajeun jadi? Pasti dibayangkan kita kala ini nangkupan suksin gitu nyangigir suksin pakai nangkar suksin rumah leos ke TMC ke rumah sakit ibu tetep keluar wae eta budak darah 180 bukan dokter digunting kerak tinggal pak digunting pernah itu buri coba bapak iya tapi ngalaman digunting darah sok dia main gitu digunting kerak eta ngalahin budak diborosotkeun, bali dikeluarkeun, asupkeun alatkeun steril kandungan, karena jero kandungan ditanya bayong gaduh turunan deui kantenan, dilalapkeun alatkeun steril, pembersih rahim. Bus ka jerona, kaluarkeun deui, geus digunting, dikaput, dobol ka nyerina. Coba bapak geus digunting kaput mah ditonyok. Ibu mah kan daya monyok, ngawang rewe, mana pada dokter pasar. Yang penting budak selamat, mama terbaik nyawa ditanutkeun, mata ku Allah dihargang. Inung kakara bapak, umaha, kakara abu pak, inung, sebab inung bapak, dobel aja dengan digunting jadi, dikaput jadi. Pertanyaan anak, kunaon digunting, melan anak, kunaon dikaput, melan maneh sapi. Bapak tinggal di mana ibu ngelahirin terus kamu dikaput, dikaput yang
mata balaki eleng darajat ini mah indung kakara abu kakara bapak ngan indung tanpa bapak sumbung bapak tanpa ibu sempurna mata rumah tangga kudu awet ngarah aya indung bapak maka bahasa kuring kudu awet bisa aya ibu nu baca di rumah tangga langsung dirinya salah kita makan payah na ibu juga bapak tong jadi bisa kita tuh biar mana sadar sini kurang terus gege mau balik terus diberesan baju terus diberesan kantor terus berduit diberesan nah makanya itu jadi biar curang baju nama Tuhan gak tahu dua adat berbeda lelaki jeung awewe dihijikeun rumah tangga pasti hese dua adat yang berbeda lelaki dengan karakter lalakina ibu dengan karakter ibu dihijikeun rumah tangga itu pasti hese Pak mata butuhna agama butuhna ilmu teh keurna hijikeun dua adat berbeda sangkan sakinah mawadah warahmah ustaz ge gara sok hiji indah rumah tangga mah hiji kan indah mana indah proses muda coba lalaki jeung lalaki hijikeun paling hiji anak kucing Ustaz NU, Persis, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, Tarekat Naksabandiyah, Tarekat Syahadatain, SI, Tarekat Islam, apapun itu organisasinya tetap baik tuluykeun ngantunkeun garawe. Yakin bantuan, miskin gulungan, jompo omean, masjid gulungan, nusansara belaan, gawe. Islam kata rahmatan lil alamin, lain burger wae. Marutkeun aman euy. Ustaz berada beda, mama ngurung saramana yang beri curhat, ngurung nana gerhana, ulah mama dede. Sok bercurhat mau mana? Enggak ada curhat dong, dia dong. Maaf, sorry aku punya bulut ya tuh salah. Cukup. Mama ngurung saramana yang jiwa jekolen, kurang. Mama ngurung saramana yang beri nyanyi, oma. Mama ngurung saramana yang ngurung dong, agim. Saudara-saudara yang budiman. Alhamdulillah ya. Bisa hadir di Tasikmalaya. Makasih ya. Apakah ibu senang berjumpa? Ibu senang tapi mohon maaf ya. Yang kurang senang karena terus awakin. Silahkan berbeda tapi satu dalam tujuan rumah tangga berbeda adat beda sifat tapi hiji ku kalimat sakinah mawadah warahmah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ibu sing sarehat, panjang iswa, para pilih, deket rezeki, anggang balai, jauh cocori. Mana ketua Karang Taruna mana? Rek bere duit. Ketua Karang Taruna berkas. Ceceh. Ayo di Tasik ceceh duitnya. Ya kalau yang ngitung orang ada siun gede jadi kilo. Mana ketua Karang Taruna? Rani ya? Randi. Asal dia kudu ngomong dia. Dia teh anak batu aja. Randi. Istri. Oh Rani. Ya berkas Karang Taruna ayah menunggu juga mereka. Mau amal bawa dia tuh. Bapak sahawe wakilna sok. Alus urang kasih mah duit buat anu mungkin. Batu makaranya mah nang apa teh. Oh, Perwe mana? Oh, itu, Bu. Sini, Bu. Aya. Oh, dua nana aja Perwe sekalian sok. Yang bagi dua. Udah gitu tuh. 2, 3, 4, 5, 7, 8, salah 10, kurang hiji 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 5 yang 2.150 duit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
1 juta 820 jadi mana yang 2 juta teh? Syarat 50 deui kamu. 1 juta 820. Eta mah kudu karena aku teh 50 deui. Suaranya buku gede itu nih. Aduh. Apa hayang jadi 2 juta? Kamu berapa tadi? Ya sekarang taruna anggotanya berapa? Sa-RW, sa-desa? Sa-RW. Terus kegiatan Taruna itu mencakup apa? Mencakup lingkungan bermasyarakat, membantu yang kurang mampu, membantu yang ada juga. Membantu yang kurang mampu, membantu suku, ya. Membantu semua. Ayah kas sama 10 juta. Kas, ayo. Kosong. Oke, kosong kurang pilih. Cici. Bantuan RW. Kamu kas ya, gue gaduh kas tuh kosong, kosong. Terus terakhirnya lagi anak-anak, kunaon deh kan? Oh jadi RT gaduh kas namanya, atau nggak sudah jadi RW mah. Pada kegiatan, gue yang kan KRT. Oh gitu, kayak kegiatan dia namun baik. Makasih. Makasih menjadi kegiatan. Ada kegiatan di Murahan. Agustusan, Muludan, Rajaban gitu. Bading mulun abdi deui moal. Insya Allah salmira. Ada lain jual tomat. Ada tuh harga tuh asli tuh iya gini ayah dibikin nih ini ngomongan perlu orang itu halo Luar biasa. luar biasa cuma harus sate harus Ustaz tadi bilang duit bagipun kalau turun karo cuma harus sate gua sih goreng so neng ceramah kita neng duit sawer ternyata kurang lebih kan apa goreng sate kenapa dulu goreng sate mewah bu aduh ya 16 dengesan lain kan hayang dipegang sarana bu si ibu yang kemah hayang nanti jam 2 tong dicareknya batur halus sok nanggung di jam 2 orang-orang bali kan masih saya bukan aku paling bicara mana tadi bu Sengkuring atas nama Nana Gergerhana saya mengungkapi hatur bahwa sapadan saran sapakan mugi agung sebelum berjumpa siampurana para lulus kasuhun meninggal di pabrik hampurana kata luhur sahur teka ukur sabda untuk kamu ngapungan billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.